Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Dina waktu ayeuna simkuring rek ngajelaskeun hiji hikayat. Nu mana ye hikayat teh katampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahwasana dina hiji waktu Sayyidina Umar keur leumpang di hiji jalan Madinah. Di eta jalan Sayyidina Umar teh ningali hiji budak nu mana eta budak keur nyoo manuk, keur mamawa manuk, bari eta manuk dicocok ku eta budak, diulin-ulin ku eta budak. Terus Sayyidina Umar teh ngarasa karunya, ngarasa asih, ngarasa nyaah kana eta manuk. Nepikeun ka eta manuk ku Sayyidina Umar dibeli ti eta budak. Sabada dibeli ku Sayyidina Umar, tuluy eta manuk diperdekakeun. Hartina diperdekakeun teh dihiberkeun nepikeun ka terbang bebas di awang-awang. Dina lain carita sabada Sayyidina Umar pupus, maka jumhur ulama mimpi papangih jeung Sayyidina Umar. Dina eta impian Sayyidina Umar ku jumhur ulama ditanya. Cek jumhur ulama, "Hei Sayyidina Umar, ayeuna anjeun geus maot, tuluy naon anu dipidamal ku Gusti Allah ka anjeun?" Maka Sayyidina Umar ngajawab, cek Sayyidina Umar, "Kaula teh ku Gusti Allah dihampura." Tuluy eta jumhur ulama nanya deui ka Sayyidina Umar, "Hei Sayyidina Umar, anjeun dihampura ku Gusti Allah, meunang pangampura ti Gusti Allah lantaran perkara nu mana? Apakah kusabab anjeun teh bageuran? Apakah kusabab anjeun teh juhud dina dunya? Apakah kusabab anjeun teh adil?" Maka Sayyidina Umar ngajawab, cek Sayyidina Umar teh, "Kuring dihampura ku Gusti Allah lantaran lain sabab kaula bageuran, lain sabab kaula teh adil, lain sabab kaula teh juhud dina dunya, tapi justru kaula dihampura ku Gusti Allah teh sabab mika asih kana manuk, nyaah kana manuk baheula nu dibeli ku kuring ti budak leutik teh tuluy ku kuring dihiberkeun." Kumaha caritana cek Sayyidina Umar? Kieu ieu caritana. Samangsa kuring dikubur tuluy dituruban ku taneuh, tuluy kuring teh ditinggalkeun ku manusan ngubur kuring kalayan kuring sorangan, maka datang dua malaikat, nu mana eta dua malaikat teh pisaremen nepikeun ka akal kuring hiber, nepikeun ka bubukuan kuring oge hiber kabeh, nepikeun ka bubukuan kuring teh ngageter lantaran ku serem-seremna eta malaikat. Kuring dicekelan ku eta malaikat, kuring didiukeun ku eta malaikat. Samangsa kuring rek ditanya ku eta malaikat, maka aya hiji sora, tapi ieu sora teh teu aya jirimna, disebutna hatib. Cek eta sora, "Hei dua malaikat, tinggalkeun ieu Sayyidina Umar. Ulah disingseunan ieu Sayyidina Umar, sabab kuring mika nyaah ka Sayyidina Umar lantaran baheula Sayyidina Umar keur di alam dunya mika nyaah kana hiji manuk piit nu baheula dicoo ku budak leutik, tuluy dibeli ku Sayyidina Umar, tuluy dihiberkeun." Berarti Sayyidina Umar dipika nyaah ku Gusti Allah, dipika asih ku Gusti Allah lantaran baheula keur di alam dunyana mika nyaah kana hiji manuk. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.